Kang Tile aja ngopi Kang Tile. Mohon aja ngopi. Ya, ngopi barayanya. Bener. Ya. Ngopi salah anu penting mah. Lain dengan adina suara majikan nu kasep Kang Tile teh. Kumaha? Adina suara majikan nu kasep gitu Kang Tile teh. Ai kanyataanana Gitu kan dia. tong maneh pamajikan kuring ge katipu baheula. Opan ai kapungkur mah zaman ieu nya, zaman HP itu teh acan tiasa video call. Telepon halo. Aduh ieu mah cenah. Pungna teh ganteng jelemana teh cenah. Pas ketemu antena hakos ramatuk. Meuli ucing dina jero karung teh meureun. Tah kitu kapungkur mah nya. Tak ulah katipu ku suaranya. SIM kuring ge kitu tah ka penyiar radio teh. Sikeun ugara ranteng. Pas papendak mah sami we ku SIM kuring dina rupina mah. Sakieu mah joret-joret teuing atuh Kang. Henteu nya. Da seueur ngabogoheun mah da ka SIM kuring teh. Tah gitu. Mending ngantri da ibu-ibu oge. Ibu-ibu arek nagih hutang. Lain coba Kang sar awewe kumaha tah? Sora awewe Anu parawan. Parawan. Awewe geus boga salaki gitu tah. awewe boga salakinya. Ari kahayang mah gaduh caroge teh anu pengusaha, anu seueur mobilna, seueur sawahna, warisana ti kolotna loba. Tapi da kumaha ari nasib mah geuning gaduh caroge teh. Jelema teu gaduh. Gitu. Lamun awewe kolot, tah kumaha Kang tah awewe kolot? Awewe kolot. Awewe kolot. Bapana cing atuh bapa teh gerah liar ka itu. Nyawa teu boga suluh oge tuh para seuneu meuni karosong. Ya ambu. Cing atuh dari para seuneu kosong teh ulah ditaunkeun we ka Abah. Titah tuh hidup lai daripada molor wae. Bener, saya